datangkeun nami abdi Sophia dina siaran mantap ieu aya hiji kajantanan maling HP di salah sahiji SMA di Kota Cileunyi. Hiji murid kelas 11 kapanggih maling HP rancangan nyarira di ruang kelas waktu istirahat. Kang Lingga parantos aya di lapangan bikin mengerti langsung keayaan di sekolah. Mangga Kang Lingga. Hatur nuhun ka Teh Sophia, kuring ayeuna aya di SMA Negeri 5 Cigoni. Tempat kejadian nu matak ngaherankeun ieu lumangsung. Numutkeun keterangan ti guru kelas, kejadian ieu lumangsung dina poe Senen kaping 18 Mei 2025. Kira-kira tabu 10 isuk. Waktos murid-murid nuju istirahat. Hiji murid nu inisialna R yuswa 16 tahun, laporan yen HP nu disimpen dina tas tos teu aya. Saatos ditelusuri jeung ditanyakeun ka murid sejen, kapanggih yen HP eta aya dina tas salah sahiji murid lalaki. Inisial D yuswa 16 tahun. Pikeun ngadugikeun informasi leuwih jentre, ayeuna abdi parantos bareng sareng salah sahiji siswa SMA 5 Cigoni. Hayu urang simak wawancarana. Punten sanggahanana kuring momen bisa tiga di kelas 11 Anjeun tadi aya di kelas waktu kejadian. Biasa nyaritakeun sakedik anu kajantenan. Terus waktu kejadian orang istirahat sampai keluar kelas. Dina biasa nanan HP dina jero tasna. Tapi waktu manehna balik deui, manehna panik. Sabab HP-na teh aya dina jero tasna. Kumaha anjeun tiasa curiga ka pelaku? Kelami ti harita aya anu sikapna gugung. Tuluy gerak-gerikna beda cara biasana. Saatos guru naroskeun hiji-hiji nya eta HP aya dina si pelaku. Sakendalna anjeun, kumaha anjeun ngarasa ngeunaan kejadian ieu? Keur abdi mah ngarasa sedih sareng teu nyangka. Anjeunna teh berencangan sekelas. Tapi meureun aya alasan anu nyebabkeun manehna bisa nyokot barang batur. Mugi-mugi manehna insaf. Kitu wargi murid sejen oge ngarasa prihatin ku kejadian ieu. Sakola ayeuna keur ngalakukeun pembinaan jeung koordinasi jeung pihak keluarga. Sangkan pelaku bisa ngarobah paripolana. Hatur nuhun Kang Lingga tina laporanana. Wargi sadayana muga ieu kajadian tiasa jadi pelajaran pikeun urang sadayana, khususna barudak sakola, pikeun ngajaga kejujuran jeung siri ajeuna. Urang rencang ade dina wanta salajengna abdi Sophia